mungkin aya nama orang minta perlindungan teh urang kuari mah di negara model urang, model ka Iran atau ka Cina atau ka Korea kumaha endeukna bae sebab itu ge jualan. Sebab kuari mah perang teh ya aya implik di jerona teu murni perang saluluguna perang. Terlalu loba ya senjata mun teu diperangkeun kumaha. Negara Amerika teh kapan kemanfaatanna negarana lain cara negara urang. Urang mah di negara urang mah minyak aya, di negara urang mah logam aya, di negara urang mah itu batu bara aya, batu tarimbol batu Aceh bacang jeung saja mana. Bombala aya. Di Amerika hanya produksi senjata. Tetap ulah minta pertolongan ke ahli haram. Masya Allah. Bari nomor ni negara Islam tinggal hiji Iran nu ditakuti ku Yahudi, takuti ku Kristen, tinggal hiji doang Iran doang. Hiji-hijina negara bisa memproduksi senjata jeung sajabana hanya Iran. Ujung-ujungnya pasti ngadu jeung Iran. Engke mah ngabelah. Yahudi bakal asup ke Saudi Arabia. Memeh jelemana nu arasupnya nanyaun mun asup langsung ke Mekah beak nyana ujianana digonggong ku anjing nyana di sekitar luareun tanah haram tapi ismeuna makan asup ke Mekah jelemana dicekel ku orang Amerika rajana dicekel ditundukkan supaya kitu jelema nama can asup tetapi isme nama di 90% asup. Pembangunan geus didominasi ku Amerika. Endek kumaha deui? Tinggal prakna doang ke bakalna melalui orang Habasyah engke bakalna Baitullah ge dihancurkeun. Ke peperangan gede bakalna sebab naon ieu dajjal engke dajjal mulai masuk Madinah ngan teu bisa asup Madinah mah tetep dajjal teh teu bisa asup Madinah jeung Mekah. Imam Mahdi nu asup ke Mekah ngan dajjal di pinggir Madinah bakalna nyana di pinggir Madinah cicingna dajjal teh di dinya montok dibuat kuari hotel-hotel ku Saudi Arabia di luarin tanah haram Madinah jang naon menyambut kedatangan Dajjal. Moal datang ujug cicing didinya lamun pertalian heula antara manusia nu aya di Saudi Arabia jeung di Amerika moal dipersilakeun atuh di perangan tetapi engke mah kan dipersilakeun dengan tenang-tenang. Dajjal asup ka dinya blak sementara Imam Mahdi nangke asup ke Mekah. Berarti Imam Mahdi masuk Mekah pemerintahan Saudina geus pemerintahan Dajjal. Lamun deuleu jalur politik seperti kieu Imam Mahdi asup teh ka negara Mekah ka Masjidil Haram pemerintahan nama geus pemerintahan Dajjal sebabnya geus mempersilahkan Dajjal masuk Madinah. Kuari da bagi kuari kapan eta orang-orang Amerika teh disagedengeun Mekah sagedengeun Madinah teh atuh geus percokol berarti kan geus dipersilahkan itati wa bi'ali badamu takidi minum musara wa minum duriju bidamin makana jazai nasatu lakum antukrifuni bisuin fidawi rahimi walau ista'anu lalamun jaluk tulung ya bugot alaina ingat sayun sadai bi ahli harabin kalawan ahli harab wa amanuhum lan ngamankeun ya bugothum ing ahli harab lam yanqud amanuhum maka ora lulus opo keamanane bugot alaina ingatase ingsun sadaya wa lafaz alaihim lan
tulus iya aman ingat sebugot pelasai ing dalam mungguh kaulas walau anahum ahlu zimmati lan lamun nulungan hum ing bugot sapara ahlu zimmah alimina bitahrimi kitalina alaikan nguluh kabeh kalawan dilharam kenane merangan insun sadaya in taqadu ahduhum maka dari mabubar apa perjanjianane ahlu zimmah aw mukrahina tawalaikan dan paksa kabeh falan taqadu wa kadzalan halaka iki laiki inta qada'in qawlan mengucap wa ahlu zimmah wanana jawazahu yaga insun sadaya ing wanang i'anah aw annahum atawasatuhuna ya ahlu zimmah mohiguna iku kang hakabe halal mazhabi munggu mazhab wa yuqataluna landen perangan ya ahlu zimmah kabeh kabugotin kaya bugot kabugotin kaya bugot. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah urang masih kene dipaparina nikmat sehat, nikmat afiat, sehingga karasa ku sehat ieu ngeunah nadahar, ngeunah nanginung ku urang dipetakeun di bulan Rajab sanajan titah puasa tetep dahar bae mumpung sehat. Jadi mumpung sehat lain pakai puasa pakai dahar sakitu ge alhamdulillahirabbil emang nu belon mah kitu lain mang pangmeungpeung tapi nu jelas sanajan pakai dahar pakai nyenum niat najang ibadah ka Gusti Allah subhanahu lantaran aya jelema lamun dibawa puasa geus teu bisa lempang-lempang acan aing lamun puasa moal bisa ngaji jakna ka Cilongok maning dahar bae antak aing bacalah maning dahar datang ke Cilongok aing ku daharna kusebab seubeuh teuing hanya pelengkap doang bencara mobil truk ganjel doangnya dibawa bae dibawa nama kebe waktu mundur dibawa diganjel lumayan segitu ke isi ke bangsa nu ngaraji ganjel malulu ganjel-ganjel ke kabawang ke daerah alhamdulillah. Di sebuah negara nu negarana ngalaksanakeun syariat tentuna kepala negarana teu sambarangan lantaran lempangna negara kumaha supirna mobil bagus supirna belajar asana mantog ge kajeng gogoma balik sen eueuh hiji padahal mobilnya bagus supirna belajar berangkat deui leos sakedeung sen kanan eueuh 3 kali berangkat setir acak-acakan sehebat apapun kendaraan dikendarai nekunu belajar tetap nabrak acak-acakan penumpang sing jerit eta cerita mobil mun kapal di luhur belajar
asana sing jarwak kabeh sarua urang lamun naik beca tukang becana belajar asa endek brek asa dek brek bae ieu nagara ge lamun supirna belajar ieu kos kieu ku ari kos urang teu nyaho endek dikamanakeun ieu nagara endek kumaha ieu nagara sanajan nyana mah pede bae tapi pan ieu penumpang sing jarerit ya penumpang teh tergantung kumaha kepala negara kiai ge sarua nyupiran agama teh masyarakat sing jerit asa lain kieu asana ieu supir urang nabrak bener bae ngeridit wah paingan teu naheun ditumpakanana orangnya nabrak Masya Allah ya si supir ku kabina-bina deui jak masyarakat ditumpakan deh terus susuganan cager menang ti Golkar leuwih parah ngagejebur ka sumur ya supir sarua bae kepala negara nu ngarasakeunana penumpangna agama nu ngarasakeunna penumpangna ulah disalahkeun lamun penumpangna juara rindit sebabnya nyupiranana teu beres teu kahartieun ku penumpang aing ngagejebur bisa cakna tah kos kitu bae terus. Nah, sebuah negara anu lalakonna nyaritakeun tentang syariat, pelaksanaan syariat, jadi lain model negara urang. Ieu mah keur carita ngaji. Sebab ngaji mah menang nyokot tina Al-Qur'an, menang nyokot tina hadis Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam dibentukeun di sebuah negara. Jadilah negara syariat, biasana pemimpinna khalifah. Ia seorang khalifah nu mimpin sebuah negara. Aiprak di tengah-tengah berjalan negara aya nu anti terhadap kelangsungan negara tersebut. Bugot ngaranna. Sebab negara tersebut tengah laksanakeun aturan-aturan nunggeus dimusyawarahkeun ku para dewan-dewan. Kemudian bugot nuntut karena pelaksanaan tersebut selama negara can ngalaksanakeun bugot terus-terusan menuntut kepada pemerintah. Terjadilah huru-hara antara negara jeung pemberontak. Kan ngeunah henteu lamun ngadengena kitu mah sebab bugot teh nyana neuk ngeberontak deuk ngaluruskeun negara. Ai di urang makan kuari sanajan berontak lain deuk ngaluruskeun aing can kabagian. Ulah sararia bae. Kabeneran anu berangkatna teu bisaeun beuki digejeg-gejeg. Lamun bener seluruh partai teh demi bangsa, demi negara, mantak naon jamahal sebuah pemilihan umum teh. Triliunan modalna sedengkeun dimodalanana ku urang. Eta teh lempangna negara teh nu ngamodalan teh urang. Sementara per detik ieu di negara urang can berangkat deuk ka mana ieu birokrasi, deuk ka mana ieu perekonomian. Can jelas nu ngarasakeun can jelas batur nu usaha kelas menengah kaluhur. Ai urang mah mun sakeke da bae. Anu bangsa dagang toge, dagang jengkol, barari asa bae. Emangnya nama unggal poe ngana ge rugi malulu. Untung saya teh rugi, untung saya teh rugi, tambah deui modal kitu bae.
5 tahun beak sawah 2 hektar atuh mending ulah dagang tama bego ajar kana hobi kana mah dagang teh hobi atuh hobi ge ludes kitu mah eta dihadap ieu mah di luhur batak ku ari dolar can turun-turun antara bahan baku jeung produksi teh aku ekspor impor teh jelas neuk datang ka kumaha nah eta teh meureun akibat teu kerja sama ieu meureunana deuk kalempangkeun ieu ulah ieu embung kos kitulah negara di urang cecek lamun boga watak nak jeung budaya cara di luar negeri geus suruhara gede ieu ngan untung di urang mah masih keneh make peradaban diarantepkeun bae cucu lucusan sorangan presiden sakumaha de kondangan teh di darah rukung tah eta teh akan bintik emang dek ngalahancong nyana sosoranganan tah ieu per detik ieu teh encan teh ya hopad urang anu dihandap ji jakadeuluna mah hebat teh hebat di mana mentek perusahaan kula gara ambruk eta lah aing perusahaan naon cenah kieu ulah loba omong pernah boga perusahaan rahasia teh mah tuh ieu negara urang beda ye jeung nu dicaritakeun ku urang dek nyaritakeun kita besi diakurkeun jeung negara urang lain ieu mah nagarana nagara syariat pimpinanana biasana khalifah negara Islam make aturan Al-Quran make aturan hadis Kangjeng dikemas jadi ijma ulama dek make aturan Imam Syafi'i Maliki Hanafi Hambali tek bae bahkan ditambah damajang kamaslahatan negara masalah tungtungna terus ijtihad untuk kemaslahatan bangsa jeung negara bugot ternyana dalam rangka memberontak karena kekuatan negara otomatis bugot minta perlindungan jeung pertolongan ke negara lain untuk menambah kekuatan anak ternyata bugot minta pertolongan ke negara kafir. Andai kata bugot minta pertolongan jangan elehkeun sebuah negara minta pertolongan ke ahli Arab kunyana dilindungi diamankan lam yanfuz amanuhum alaina telulus keamananana untuk memerangi urang ku ayana sakitu eta bugot selesaikan segera ulah diantep lantaran nyana minta perlindungan ke orang-orang kafir sedangkan kafir mah nyana mah selalu jadi musuh ka urang minta temenang minta perlindungan terhadap kafir kuari aya PBB lantaran negara lain bentuk khalifah jadi aya perserikatan bangsa-bangsa nu penting menang sebab demokrasi geus satu kuari mah henteu ka mana bae meuli senjata mungkin ke Amerika mungkin ke Soviet mungkin ayeuna mah urang minta perlindungan teh urang kuari mah di negara model urang model ka Iran atau ka Cina atau ka Korea kumaha endeukna bae sebab itu ge jualan sebab kuari mah perang teh ya aya implik di jerona teu murni perang saluluguna perang terlalu loba ya senjata mun teu diperangkeun kumaha negara Amerika teh kapan kemanfaatanna nagarana lain cara negara urang mah di negara urang mah minyak aya di negara urang mah logam aya di negara urang mah itu batu bara aya batu tarimbol batu Aceh bacang jeung saja mana bombala aya di Amerika hanya produksi senjata
namun senjata geus loba ndek di kamanakeun atuh ngajual senjata majakan perang ya otomatis jeung peperangan kan hiji-hijina nya nama boga nangan senjata doang ya diperangkeun kan bunyan nyen motif peperangan dikeur mah di jerona aya kitu 16 dendam kesumat yakni Yahudi nu baheula diusir ku Kangjeng Nabi di Madinah menjadi 4 kasta na Yahudi anu baheula terisolir nyana tetep dendam bae kapan waktu buah hajar Islam mulai Yahudi jeung sebuah kekuatan bayangkeun kurang si Yahudi anu minor tetapi kuaring geus mendominasi Palestina Israel nyeun kekuatannya na sebab di ditu Yahudi kecil Amerika adalah Yahudi besar kunci kelanjutan negara perpolitikan jeung perekonomian anak dicekel ku Yahudi nu minoritas geus kos kitulah kaayaana dibere cemerlang otakna Yahudi sehingga tunduklah Amerika apa kata Yahudi maka Yahudi ngacak-ngacak negara Islam motifna macam-macam hiji asli nama dendam Irak hancur Turki baheula geus dihancurkeun Utsmaniyah nu pertama kemudian terus ka dieu Mesir eureun Suriah terus wari Yaman urang lamun nyaritakeun negara Yaman hiji-hijina negara anu kuat ahli sunnahna anu disebar ka mana-mana Yaman Kangjeng Nabi pernah nyaritakeun al-imanu yamani iman adalah Yaman kuat Yaman imanna moal mundur kajian kukumah ge orang Yaman jeung murni imanna Yaman diacak-acak terus taya Yaman geus kebel sebenarnya mah ieu sultana nyana teh Syiah dan Syiahna kan Syiah Zaidi asli bagus nah masalah kan jeung Saudi Arabia tetapi Yahudi pinterna nu luar biasa ngacak-ngacak Yaman dengan motif karena Syi'i datang ISIS diacak-acak atuh ku Yahudi minta perlindungan Raja Yaman ke Saudi Arabia dengan ISIS dan Syi'i kunaon dihantem ku Saudi Arabia PBA-kan ulama-ulamana urang kan lamun neuleukeus kitu teh motifna kumaha sih Saudi Arabia kan Islam Yaman kan Muslim sama-sama ieu teh kan Islam diadukeun ku Islam diadukeun jeung Islam deui Yahudi jago jasa main teu karasa sebab naon sebab Saudi Arabia geus bertukuk lutut ke Amerika apa kata Amerika nu manta kurang lamun macaan sejarah jeung berjalan politik tinggal haridang mulai per detik ieu geus sabaraha ribu anu korban di Yaman ku Islam jeung Islam Masya Allah karim nya teu kaharti urang eta teh lamun dicaritakeun kos kitu masa sih tega Islam membunuh Islam orang Amerika baik ketika di Irak kita nembakan orang Irak aya nu embung kemudian asup Islam sabaraha rebu kuari tentara Amerika nu asup Islam gara-gara kita nembakan orang Muslim anu henteu berdosa embung nyana kemudian stres nu sestresan dipulangkeunlah ke Amerika horenganan asup Islam teu tega kita nembakan orang Irak eta Amerika bae ge embungeun kok kuari dahsyat amat si Saudi Arabia bisa ngebombardir Yaman negara nu leutik Yaman mah teu berdaya ieu senjatana kapan dijual belikeun ku Amerika nu rugikan urang nya nama untung penjualan senjata kemudian untung tina motif perjuangannya na untung sababaraha lipat di jerona nya nendek nyaplok hasil bumi
Yaman. Geus kos kitu beta urang teh naon ge capek mun nyaritakeun kos karar itu. Terus horenganan inti nama dendam. Lantaran teu bisa diajak kerja sama Sunni mah teger. Anu aya di Irak nu teger Sunni, nu aya di Mesir nu teger adalah Sunni, nu aya di Iran nu teger adalah Sunni, nu aya di Yaman nu teger adalah Sunni. Teu bisa diajak kerja sama ku Yahudi jeung ku Amerika Sunni mah. Ai Wahabi mah jeung Syiah bisa. Eta model teh ya Wahabi mah jeung Syiah teh bisa diajak kerja sama tak ku Yahudi. Bombardir, wallah alam kaditu nama ya tetep bae meureun Syiah ge dihajar bae. Untuk sementara ieu mah diadu-adukeun bae terus. Urang lamun ingat bae sedengkeun Indonesia terbesar Sunni. Terbesar Sunnina dengan atas nama NU Sunni Indonesia gede. Sedangkan Amerika mah neuleus Sunni nu gede, dihajar ku Muhammadiyah teu robah, dihajar ku Persis teu robah, dihajar ku PKS di urang teh diacak-acak buatan Amerika teu robah, dihajar ku berbagai Yahudi naon kitu Wahabi nu turun di Timur Tengah teu robah. Indonesia mah didatangkeun Syiah ka Indonesia, kiriman ti Iran teu robah di Indonesia mah tetep bae ila hadratin nabiyil mustofa. Kita ulah usoli wahab Muhammadiyah Persis Wahabi Wahabi ulah usoli malah ngegeleger usoli sial cak Amerika teh. Sedangkan nu karar itu nu kuat mata nu sok ilah hadarati. Hai bangsa anu tilok hadarati mah nu bangsa ta salat nangtung ta salat ngobrol ta salat nya mah teu make ilah hadarati teu make maksud teu kecil cak Amerika bisa ngabatur jeung aing. Kletik teh bangsa Wahabi bangsa nu sebabna rohan. Iya nu hese ge nu sok ila hadratin nabiyyin. Assalamualaikum ya Rasulullah sallallahu. Yahudi ge bingungan. Sebab naon? Sebab nyana nyambungkeun nu hirup jeung nu maot. Nyana bisa ke alam anu itu, bisa ngobrol kapan ahli-ahli Allah mawali Allah jeung nu karar itu. Nyana sieuneun. Nyana sieuneun Yahudi teh ih nu sok usoli bae teu beres cak cenah ieu. Itu beres sih cak cenah ieu nu kos kitu. Dihajaran ku jalan tadi Indonesia gede tanu kos kitu teh. Nu matak dibidah-bidahkeun rajaban bidah. Muludan bidah, awalan bidah. Geus ti iraha ngabidah-bidah. Kitabna ge geus aya kula ge dikiriman gede kitabna anu bidah. Tenden me ka juru los kajen aing. Gede kitabna ge bidahkeun ku sia moal bisa di Indonesia mah tetep bae. Sebab di urang mah didikan para aulia-aulia Allah diuk bae ila hadrati. Deket Muhammadiyah los. Digenggerekeun los ku Muhammadiyah. Bidah eta lu gua. Ila hadrati nyana nu nyingkir sial aing kunaon sieun ka ila hadrati cek nya bawa sieun da Yahudi Kristen ka bangsa nu sok tawasulan sebab naon nyambungkeun urang nu hirup ka nu maot. Lamun geus bisa nyambungkeunana kapan eta teh lain lalagaan haladir pan. Mentek di Irak nu menang kaum ortodok disebut ortodok Sunni teh Islam ortodok eta teh ahli sunnah wal jamaah ahli thariqah nu teger teh eta datang ka kuari nu ditakuti ku Amerika teh eta. Nah Yaman eta teh geledeh mantap tenang bae sanajan perang tetep Yaman diperhitungkeun ku Yahudi jeung ku Kristen sebab naon eta teh asal diuk bae ila hadrati. Di Mekah ge kos kitu be. Nah, kajeun nama Yaman mah Indonesia kuari. Geus didongkel ku Muhammadiyah, ku Persis, ku berbagai-bagai geus ditah ulah usoli hadarati kunut jeung sajabana. Heuh, malah beurang ge nyana Haji Pendi mah Allahumma hdini qadaan. Allahumma. Izin kamu Muhammadiyah nya nama ya qadaan Allahumma hdini bae guys.
sial cek Muhammadiyah tuh kahang mah berang mah ulah ke. Ya Allah. Negara bugot, negara kemudian ayah bugot minta perlindungan ke kafir harobi, tidak bisa diluluskan tamah, tidak bisa dilanjutkan, gas antem bugot nafaza alaihim bil asoh, tapi nurutkan jegaul asoh nafaza, cuman tetap ulah minta pertolongan ke ahli haram. Masya Allah. Bari nomor ni negara Islam tinggal hiji Iran nu ditakuti ku Yahudi, takuti ku Kristen, tinggal hiji doang Iran doang. Hiji-hijinan negara bisa memproduksi senjata jeung sajabana hanya Iran. Ujung-ujungnya pasti ngadu jeung Iran. Engke mah ngabelah. Yahudi bakal asup ke Saudi Arabia. Memeh jelemana nu arasupnya nanyaun mun asup langsung ke Mekah beak nyana ujianana digonggong ku anjing nyana di sekitar luareun tanah haram, tapi ismeuna makan asup ke Mekah. Jelemana dicekel ku orang Amerika, rajana dicekel ditundukkan supaya kitu jelema nama can asup, tetapi isme nama di 90% asup. Pembangunan geus didominasi ku Amerika, ndek kumaha deui, tinggal prakna doang ke bakalna melalui orang Habasyah engke bakalna Baitullah ge dihancurkeun. Itu peperangan gede bakalna, sebab naon ieu dajjal engke dajjal mulai masuk Madinah, ngan teu bisa asup Madinah mah tetep dajjal teh teu bisa asup Madinah jeung Mekah. Imam Mahdi nu asup ke Mekah, ngan dajjal di pinggir Madinah, bakalna nyana di pinggir Madinah, cicingna dajjal teh di dinya. Montak dibuat kuari hotel-hotel ku Saudi Arabia di luarin tanah haram Madinah, jang naon menyambut kedatangan Dajjal. Moal datang ujug cicing didinya lamun eueuh pertalian heula antara manusia nu aya di Saudi Arabia jeung di Amerika. Moal dipersilakeun atuh di perangan, tetapi engke mah kan dipersilakeun dengan tenang-tenang. Dajjal asup ka dinya blak, sementara Imam Mahdi nangke asup ke Mekah. Berarti Imam Mahdi masuk Mekah, pemerintahan Saudina geus pemerintahan Dajjal. Lamun deuleu jalur politik seperti kieu, Imam Mahdi asup teh ka negara Mekah, ka Masjidil Haram, pemerintahan nama geus pemerintahan Dajjal, sebabnya geus mempersilahkan Dajjal masuk Madinah. Kuari da bagi kuari kapan eta orang-orang Amerika teh disagedengeun Mekah, sagedengeun Madinah teh atuh geus percokol. Berarti kan geus dipersilahkan. Masya Allah karim. Lamun urang nyaritakeun ka situ asa tarereh jasa. Geus darareukeut jasa. Mantak untung lah anu geus karolot mah. Artina untung teh moal kebal deui nya hirupna. Geus nemahnya nage aing malah geus leulean kuburan bae geus. Malah mana ya aing. Walau anahu maluzimatil lamun alizima kafir zimi nulungan bugot jauhnya nya nage haram baginya merangan urang kaum muslimin aya pertalian nyana jeung bugot, sehingga ahli zimah nulungan bugot memberontak ke negara tersebut nyawanya nage bahwa haram memerangan negara, maka intaqadha ahduhu perjanjian ahli zimah jeung bugot batal. Al-mukraila tawa dipaksa bala lamun dipaksa mah sebab ieu teh lamun dipaksa mah aya intrik-intrik tentang kemanfaatan kerjasama jeung zimah jeung zimi. Kos gitulah caritana nu jelas teu meunang minta pertolongan ke orang kafir. Urang mah kuari ka kafir bae minta pertolongan teh.
kajen kumaha ge negara-negara Islam teh perang jeung anu Kuwait perang Amerika turun anu perang Amerika Persir perang Amerika dan lain sebagainya. Aduh teu eureun-eureun jeung kitu geus mendominasi polisi dunia Amerika. Geus kos kitulah kaayana emang meureunnan Dajjal bakal timbul tidinya. Ieu mah keur carita datang kangke mas sararujud jelema ka Dajjal teh. Na'udzubillah min zalik wa min zalik. Memeh Dajjal nu asli dibuat kaheureyan heula ku Dajjal. Nurut henteu televisi HP. Ieu kan kuaring geus darurut kabeh ka kiai-kiai geus boga HP. Eta kan sarua jeung buatan Dajjal. Masalah sih ndek kumaha deui jawaban kos katiu karenin kaheureyan Dajjalun disebut Dajjalun dadajalan heula memeh nu asli setik digrogoti nu mantak hanya ahli thariqah lah anu kuat sebabnya bersilsilah selama teu akur jeung aturan teu bae kajen kumaha ge maka anu bakal nyeungseurikeun teh ka ahli-ahli thariqah ulama-ulama nu geus asup ka Dajjal ngaortodokeun lah kitu kampungan dan lain sebagainya tetep bae sebabnya nama merasakan indahna ibadah ka Gusti Allah. Tuh tinggal kiai-kiai ustad-ustad anu berjuang di luarin eta nu sigana berjuang padahal mah horenganan ngagejeburkeun diri terus bentrok masalah emang geus kos kitu pasti bentrok bae sebab beda jalur ieu mah dunia ieu mah akhirat ieu mah akhirat asa kahalangan jelema anu memperjuangkeun dunia dengan motif jeung bahasa kemajuan lah ngalangan majulah tidak akan majulah padahal ancur nanya ge teu maju kita bener sekadar hawa nafsu terus tingkahnya setik akalun jelema nu nyekelan ajeg tentang kebenaran setik di sebuah negara di negara mana we geus ngan tetep bae aya jang tetengger tetep aya. Tuh karena geus teu kadaruat kompetisi tentang dunia deuk kumaha tuh coba magahan ngaji bae batur mah geus dar-dar ka ditu ganti motor ganti mobilnya nama masih kene magahan ngaji bae mangganing magahan ngaji makan duitan mulai tidinya terus kabelah diana didatangan ku lurah ku camat lurah lah teh teh aing angel asa kaboga duit maning ngilu bae geus teu kuat teu kuat aya nu salakina kuat pamajikanna gaji atuh lah cicingeun ya batur ge geus baroga mobil ya batur ge di sararumbang narima kok ka haji mah henteu lah atuh narima bae sarua bae jala atuh jak kitu-kitu keneh ieu urang atuh jang kebutuhan salakina kuat pamajikan henteu ini kumaha coba terus agama beuki ciu teu karasa baik kuari urang ngadenge nu mabok unggal kampung akibat naon pemerintah jeung kiai na kapan eta teh sinpani dibaracapan ku kabehan kuari nu zina unggal lembur di mana-mana geus teu kahalangan ku kumaha terus pamalingan urang lamun nyaritakeun masyarakat eta kunaon loba maling pamarentah geus moal bisa ngomong loba maling sebabnya nana ge maraling dek ngageunggeureukeun kumaha pamarentah coba janyana ge maling ngan beda motif doang malingna ieu mah maling motor ader-aderan nya nama maling atuh maling kitu banges emang pu DPR lain pamalingan ya pamalingan polisi lain pamalingan ka tukang-tukang jalan raya ge pamalingan lumayan nu kudu 4 cm jadi 3 cm kan maling eta iya tuh maling kabeh handek ngomong naon ku ari namun masyarakat cenah maling sapeda lah sapira sapeda nya nama bau sabaraha panjangna jalan ka ditu ayo coba lamun aya pembebasan tanah anu kudu nama masyarakat supaya ngeunahkeun
deh ngutus bupati kalau seseorang supaya melaluinya baik tanpa melaluinya ulah diluluskan. Masa pemerintah kos gitu sih? Kita kapan maling hak masyarakat nak calo jadi kuari mah pemerintah teh jadi calo lain ngalurus kan. Iya maling kabehan kapan calo mah pamalingan. Emang calo lain pamalingan. Kalau ngomong jenek kiai kos gitu amat emang keur ngomong doang. Atuh Aisyah kira-kira kasinggung ulah ngaji atuh. Aing sakitu doang, aing ngomong doang. Ih, kecuali aing dibere ku sia moal aing. Sia situ mere-mere ka aing. Kecuali ngomong atuh cenah ke kiai di amplopan. Diteluh sia ku aing. Aduh, Masya Allah. Itu kumaha mana nu bener coba ku hari. Nah iyalah Masya Allah nges mari kuari mulai rapihan namun nikahkeun sing hade saksi-saksi na ulah pemerintah nya saksi na kudu ustad kudu kiai nu bener ieu calon ka ditu kaharep na geus kuari geus zaman acak-acakan ulah nyieun acak-acakan geus ka ditu na rapihan tim anak urang kuari ieu sing hade dimimitian ku saksi-saksi na nu kudu araradil kudu rada balalana sebab ieu sekarang dia baik kuari jadi kos kieu. Masya Allah ngeri orang kadituna akibat ya orang kurang patinaliti di mana kelemahan-kelemahanan mulai ke nikahkeun kudu nu rapi wali-walina saksi-saksina abe ke anakna bener ieu mah urang ngarasa bangga disaksian ku bangsa pejabat tinggi segala jenderal segala bupati segala gubernur ya Allah ieu urusana ieu mah agama begitu mau urusan SPPT Allah urusan nyana gitu sebelah iya lain urusan agama nek memproduksi keturunan mulai murun rapi orang jangan supaya ngalanjutkan agama ya supaya teger supaya mantep di sebuah negara ngalaksanakeun syariat tentuna kepala negarana teu sambarangan lantaran lempangna negara kumaha supirna mobil bagus supirna belajar asana mantog ge kajeng kumaha balik sen hiji padahal mobilnya bagus supirna belajar berangkat deui leos sakedeung sen kanan tilu kali berangkat setir acak-acakan sehebat apapun kendaraan dikendarai na kudu belajar tetap nabrak acak-acakan penumpang sing jerit eta cerita mobil mun kapal di luhur belajar asana sing jarwak kabeh sarua urang lamun naik beca tukang becana belajar asa deuk brek bae ieu nagara ge lamun supirna belajar ieu kos kieu ku ari kos urang teu nyaho deuk dikamanakeun ieu nagara deuk kumaha ieu nagara sanajan nyana mah pede bae tapi pan ieu penumpang sing jarerit ya penumpang teh tergantung kumaha kepala negara kiai ge sarua nyupiran agama teh masyarakat sing jerit asa lain kieu asa ieu supir urang nabrak bener bae ngeri dit wah paingan teu naheun ditumpakanana orangnya nabrak Masya Allah ya si supir ku kabina-bina deui jak masyarakat ditumpahkan deh terus susuganan cager menang ti Golkar lebih parah ngagejebur ka sumur ya supir
sarua bae kepala negara nu ngarasakeunana penumpangna, agama nu ngarasakeunna penumpangna. Ulah disalahkeun lamun penumpangna juara rindit sebabnya nyupiranana teu beres, teu kahartieun ku penumpang, aing ngagejebur bisa cakna. Tah kos kitu bae terus. Nah, sebuah negara anu lalakonna nyaritakeun tentang syariat, pelaksanaanana syariat, jadi lain model negara urang. Ieu mah keur carita ngaji. Sebab ngaji mah menang nyokot tina Al-Qur'an, menang nyokot tina hadis Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibentukeun di sebuah negara. Jadilah negara syariat, biasana pamimpinna khalifah. Ia seorang khalifah nu mimpin sebuah negara. Aiprak di tengah-tengah berjalan negara aya nu anti terhadap kelangsungan negara tersebut, bugot ngaranna. Sebab negara tersebut tengah laksanakeun aturan-aturan nunggeus dimusyawarahkeun ku para dewan-dewan. Kemudian bugot nuntut karena pelaksanaan tersebut selama negara can ngalaksanakeun, bugot terus-terusan menuntut kepada pemerintah. Terjadilah huru-hara antara negara jeung pemberontak. Kan ngeunah henteu mun ngadengena kitu mah sebab bugot teh nyana neuk ngebrontak deuk ngaluruskeun negara. Ai di urang makan kuari sanajan berontak lain neuk ngaluruskeun, aing can kabagian. Ulah sararia bae. Kabeneran anu berangkatna teu bisaeun beuki digejeg-gejeg. Lamun bener seluruh partai teh demi bangsa, demi negara, mantak naon jamahal sebuah pemilihan umum teh. Triliunan modalna sedengkeun dimodalanana ku urang. Eta teh lempangna negara teh nu ngamodalan teh urang. Sementara per detik ieu di negara urang can berangkat, deuk ka mana ieu birokrasi, deuk ka mana ieu perekonomian. Can jelas nu ngarasakeun, can jelas batur nu usaha kelas menengah kaluhur. Ai urang mah sakieu da bae. Anu bangsa dagang toge, dagang jengkol, barari asa bae. Emangnya nama unggal poe ngana ge rugi malulu. Untung saya tiga rugi, untung saya tiga rugi, tambah deui modal gitu bae. 5 tahun beak sawah 2 hektar. Atuh mending ulah dagang tama bego. Acarkeun hobi, cenah mah dagang teh hobi. Atuh hobi ge ludes kitu mah. Teh dihandap, ieu mah di luhur batak. Kuari dolar can turun-turun. Antara bahan baku jeung produksi teu aku, ekspor impor teu jelas, neuk datang ka kumaha. Nah eta teh meureun akibat teu kerja sama. Ieu meureunana deuk kalempangkeun, ieu ulah, ieu embung. Kos kitulah negara di urang. Cacak-cacak lamun boga watak nak jeung budaya cara di luar negeri geus huru-hara gede ya, ngan untung di urang mah masih keneh make peradaban. Ih diarantepkeun bae cucu lucusan sorangan presiden sakumaha de kondangan teh di darah rukung. Tah eta teh akan bintik-bintik emang deuk ngalahancong nyana sosoranganan. Tah ieu per detik ieu teh encan teh ya hopad urang anu dihandap
ji jaka dulu nama hebat teh hebat di mana mentak perusahaan kula gara rambruk adalah aing perusahaan naon cenah kieu ulah loba omong pernah boga perusahaan rahasia teman tuh iya negara urang beda ya jeung nu dicaritakeun urang dek nyaritakeun kita besi diakurkeun jeung negara urang lain ieu mah nagarana negara syariat pimpinanana biasana khalifah negara Islam make aturan Al-Quran make aturan hadis Kangjeng dikemas jadi ijma ulama dek make aturan Imam Syafi'i Maliki Hanafi Hambali pek bae bahkan ditambah damajang kamaslahatan negara masalah tungtungna terus ijtihad untuk kemaslahatan bangsa jeung negara bugot ternyata dalam rangka memberontak karena kekuatan negara otomatis bugot minta perlindungan jeung pertolongan ke negara lain untuk menambah kekuatan anak ternyata bugot minta pertolongan ke negara kafir. Andai kata bugot minta pertolongan jangelehkeun sebuah negara minta pertolongan ke ahli haram kunyana dilindungi diamankan lam yanpul amanuhum alaina telulus keamananana untuk memerangi urang ku ayana sakitu eta bugot selesaikan segera ulah diantep lantarannya minta perlindungan ke orang-orang kafir sedangkan kafir mah nyana mah selalu jadi musuh ke urang minta temenan minta perlindungan terhadap kafir kuari aya PBB lantaran negara lain bentuk khalifah jadi aya perserikatan bangsa-bangsa nu penting menang sebab demokrasi geus satu kuari mah henteu ka mana bae meuli senjata mungkin ke Amerika mungkin ke Soviet mungkin ayeuna mah urang minta perlindungan teh urang kuari mah di negara model urang model ka Iran atau ka Cina atau ka Korea kumaha endeukna bae sebab itu ge jualan sebab kuari mah perang teh ya aya implik di jerona teu murni perang saluluguna perang terlalu loba ya senjata mun teu diperangkeun kumaha negara Amerika teh kapan kemanfaatanna negarana lain cara negara urang mah di negara urang mah minyak aya di negara urang mah logam aya di negara urang mah itu batu bara aya batu tarimbol batu Aceh bacan jeung saja mana bomba aya di Amerika hanya produksi senjata namun senjata geus loba ndek di kamanakeun atuh ngajual senjata mah jak anu perang ya otomatis yen peperangan kan hiji-hijina nya nama boga nangan senjata doang iya diperangkeun kan gunyan nyen motif peperangan dikeur mah di jerona aya kitu 16 dendam kesumat yakni Yahudi nu baheula diusir ku Kangjeng Nabi di Madinah menjadi 4 kasta na Yahudi anu baheula terisolir nyana tetep dendam bae kapan waktu buah hajar Islam mulai Yahudi jeung sebuah kekuatan bayangkeun ku urang si Yahudi anu minor tetapi kuari geus mendominasi Palestina Israel yeun kekuatannya na sebab di ditu Yahudi kecil Amerika adalah Yahudi besar kunci kelanjutan negara perpolitikan jeung perekonomian anak dicekel ku Yahudi nu minoritas
Geus kos itulah kaayaana dibere cemerlang otakna Yahudi, sehingga tunduklah Amerika apa kata Yahudi. Maka Yahudi ngacak-ngacak negara Islam, motifna macam-macam. Hiji asli nama dendam. Irak hancur, Turki baheula geus dihancurkeun Utsmaniyah nu pertama. Kemudian terus ka dia Mesir eureun-eureun, Suriah, terus wari Yaman. Urang lamun nyaritakeun negara Yaman, hiji-hijina negara anu kuat ahli sunnahna, anu disebar ka mana-mana. Yaman, Kangjeng Nabi pernah nyaritakeun al-imanu yamani. Iman adalah Yaman, kuat Yaman imanna. Moal mundur kajian kukumaha ge orang Yaman jeung murni imanna Yaman. Diacak-acak terus teh Yaman geus kebel sebenarnya mah ieu sultana nyana teh Syiah, dan Syiahna kan Syiah Zaidi asli bagus. Nah masalah kan jeung Saudi Arabia, tetapi Yahudi pinterna nu luar biasa ngacak-ngacak Yaman dengan motif karena Syi'i datang ISIS, diacak-acak atuh ku Yahudi, minta perlindungan Raja Yaman ke Saudi Arabia dengan ISIS dan Syi'i kunaon dihantem ku Saudi Arabia, pebeakan ulama-ulama. Urang kan lamun neuleukeun kitu teh motifna kumaha sih? Saudi Arabia kan Islam, Yaman kan Muslim sama-sama. Ieu teh kan Islam diadukeun ku Islam diadukeun jeung Islam deui. Yahudi jago jasa main. Teu karasa sebab naon? Sebab Saudi Arabia geus bertukuk lutut ke Amerika. Apa kata Amerika? Nu manta kurang lamun macaan sejarah jeung berjalan politik tinggal haridang wae. Per detik ieu geus sabaraha ribu anu korban di Yaman ku Islam jeung Islam. Masya Allah karim nya teu kaharti urang eta teh lamun dicaritakeun kos kitu. Masa sih tega Islam membunuh Islam? Orang Amerika baik ketika di Irak kita nembakan orang Irak aya nu embung, kemudian asup Islam sabaraha ribu kuari tentara Amerika nu asup Islam gara-gara kita nembakan orang Muslim anu henteu berdosa embung nyana. Kemudian stres nu sestresan dipulangkeunlah ke Amerika, horenganan asup Islam teu tega kita nembakan orang Irak. Eta Amerika bae ge embungeun kok kuari dahsyat amat si Saudi Arabia bisa ngebombardir Yaman, negara nu leutik. Yaman mah teu berdaya. Ieu senjatana kapan dijual belikeun ku Amerika, nurugikan urang nya nama untung penjualan senjata, kemudian untung tina motif perjuangannya na untung sababaraha lipat di jerona nya nendek nyaplok hasil bumi Yaman. Geus kos kitu beta urang teh naon ge capek mun nyaritakeun kos karar itu. Terus horenganan inti nama dendam. Lantaran teu bisa diajak kerjasama Sunni mah teger. Anu aya di Irak nu teger Sunni, nu aya di Mesir nu teger adalah Sunni, nu aya di Iran nu teger adalah Sunni, nu aya di Yaman nu teger adalah Sunni. Teu bisa diajak kerjasama ku Yahudi jeung ku Amerika Sunni mah. Ai Wahabi mah jeung Syiah bisa. Eta modelna teh ya Wahabi mah jeung Syiah teh bisa diajak kerjasama tak ku Yahudi. Bombardir, wallah alam ka ditu nama ya tetep bae meureun Syiah ge dihajar bae. Untuk sementara ieu mah diadu-adukeun bae terus. Urang lamun ingat baik sedengkeun Indonesia terbesar Sunni, terbesar Sunnina dengan atas nama NU Sunni Indonesia gede. Sedangkan Amerika mah neuleus Sunni nu gede, dihajar ku Muhammadiyah teu robah, dihajar ku Persis teu robah, dihajar ku PKS di urang teh diacak-acak buatan Amerika teu robah.
dihajar ku berbagai Yahudi naon gitu Wahabi nu turun di Timur Tengah terobah Indonesia mah didatangkan Syiah ke Indonesia kiriman ti Iran terobah di Indonesia mah tetap baik ila hadratin nabiyil mustofa kita ulah usoli Muhammadiyah Persis Wahabi kabeh ulah usoli malah ngegeleger usoli sial cak Amerika teh sedangkan nu karari itu nu kuat mata nu sok ila hadrati hai bangsa anu ti hadrati mah nu bangsa ta salat nangtung ta salat ngobrol ta salat nya mah teu make ila hadrati teu make maksud tambah kecil cak Amerika bisa ngabatur jeung aing kletik teh bangsa Wahabi bangsa nu sebabna rohan iya nu hese ge nu sok ila hadratin nabiyyin assalamualaikum ya Rasulullah Yahudi ge bingung kan sebab naon sebabnya nyambungkeun nu hirup jeung nu maot nyana bisa ke alam anu itu bisa ngobrol kapan ahli Allah mawali Allah jeung nu kararitu nyana sieuneun Yahudi teh nu sok usoli bae teu beres we cak ieu itu beres sih cak ieu di kos itu dihajaran ku jalan tadi Indonesia gede tanu kos kitu teh nu matak dibidah-bidahkeun rajaban bidah muludan bidah awalan bidah geus ti iraha ngabidah-bidah kitabna ge geus aya kula ge dikiriman gede kitabna anu bidah tenden me ka juru los kajen aing budaya kitabna ge bidahkeun ku sia moal bisa di Indonesia mah tetep baik sebab di urang mah didikan para aulia Allah diuk bae ila hadrati dekat Muhammadiyah los digengger-gengger los ku Muhammadiyah bidah eta lu gua ila hadrati nya nu nyingkir sial aing kunaon sieun ka ila hadrati cek nya bawa cieun da Yahudi Kristen ka bangsa nu sok tawasulan sebab naon nyambungkeun urang nu hirup ka nu maot lamun geus bisa nyambungkeunana kapan eta teh lain lalagaan haladir Pak mentek di Irak nu menang kaum ortodok disebut ortodok Sunni teh Islam ortodok eta teh ahli sunnah wal jamaah ahli thariqah nu tager teh eta datang ka kuari nu ditakuti ku Amerika teh eta nah Yaman eta teh geledeh mantak tenang bae sanajan perang tetap Yaman diperhitungkeun ku Yahudi jeung ku Kristen sebab naon eta teh asal diuk bae ila hadrati di Mekah ge kos kitu bae nah kajeun nama Yaman mah Indonesia kuari geus didongkel ku Muhammadiyah ku Persis ku berbagai-bagai geus titah ulah usoli hadrati kunut jeung sajabana heuh malah beurang ge nyana Haji Pendi mah Allahumma hdini qadaan izin ka Muhammadiyah nya mah aya qadaan Allahumma hdini bae geus sial cek Muhammadiyah tukah yang mah beurang mah ulah ke ya Allah negara bugot negara kemudian aya bugot minta perlindungan ke kafir harobi teu bisa diluluskeun tamah teu bisa dilanjutkeun gas antem bugot nafaza alaihim bil asah tapi nurutkeun cegaol asah nafaza cuman tetap ulah minta pertolongan ke ahli haram Masya Allah dari nomor ni negara Islam tinggal hiji Iran nu ditakuti ku Yahudi takuti ku Kristen tinggal hiji doang Iran doang hiji-hiji negara bisa memproduksi senjata jeung sajabana hanya Iran ujung-ujungnya pasti ngadu jeung Iran engke mah ngabelah Yahudi bakal asup ke Saudi Arabia memeh jelemana nu arasup nyana nyaweun mun asup langsung ke Mekah beak nyana ujianana digonggong ku anjing
nyana di sekitar luaran tanah haram, tapi isme na makan asup ke Mekah. Jelema na dicekal ku orang Amerika, raja na dicekal, ditundukkan supaya gitu jelema nama can asup, tetapi isme nama di 90% asup. Pembangunan geus didominasi ku Amerika, ndek kumaha deui, tinggal prakna doang ke bakalna melalui orang Habasyah engke bakalna Baitullah ge dihancurkeun. Itu peperangan gede bakalna, sebab naon ieu dajjal engke dajjal mulai masuk Madinah, ngan teu bisa asup Madinah mah tetep dajjal teh teu bisa asup Madinah jeung Mekah. Imam Mahdi nu asup ke Mekah, ngan dajjal di pinggir Madinah, bakalna nyana di pinggir Madinah, cicingna dajjal teh di dinya. Mantap dibuat kuari hotel-hotel ku Saudi Arabia di luarin tanah haram Madinah, jang naon menyambut kedatangan Dajjal. Moal datang ujug cicing didinya lamun eueuh pertalian heula antara manusia nu aya di Saudi Arabia jeung di Amerika. Moal dipersilakeun atuh diperangan, tetapi engke mah kan dipersilakeun dengan tenang-tenang. Dajjal asup kadinya blak, sementara Imam Mahdi nangke asup ke Mekah. Berarti Imam Mahdi masuk Mekah, pemerintahan Saudina geus pemerintahan Dajjal. Lamun heuleuh jalur politik seperti kieu, Imam Mahdi asup teh ka negara Mekah, ka Masjidil Haram, pemerintahan nama geus pemerintahan Dajjal, sebabnya geus mempersilahkan Dajjal masuk Madinah. Kuari da bagi kuari ka orang Amerika teh di sagedengeun Mekah, sagedengeun Madinah teh atuh geus percokol. Berarti kan geus dipersilahkan. Masya Allah karim. Lamun urang nyaritakeun kos kitu asa tarereh jasa. Geus darareukeut jasa. Mantak untung lah anu geus karolot mah. Artina untung teh moal kebal deui nya hirupna. Geus nemah nya ge aing malah geus leulean kuburan bae geus. Malah mana ya ini. Walau anahu maluzimatil munalizima kafir zimi nulungan bugot jauhnya nage haram baginya nak merangan urang kaum muslimin aya pertalian nyana jeung bugot, sehingga ahli zimah nulungan bugot memberontak ke negara tersebut, nyawanya nage bahwa haram memerangan negara, maka intaqadha ahduhum, perjanjian ahli zimah jeung bugot batal. Al-mukraila tawa dipaksa bala, lamun dipaksa mah sebab ieu teh lamun dipaksa mah aya intrik-intrik tentang kemanfaatan kerjasama jeung zimah jeung zimi. Kos gitulah caritana nu jelas teu meunang minta pertolongan ke orang kafir. Urang mah kuari ka kafir bae. Minta pertolongan teh. Kajen ku kumaha ge negara-negara Islam teh perang jeung anu, minta Kuwait perang, Amerika turun. Anu perang Amerika, Persir bang Amerika dan lain sebagainya. Aduh, teu eureun-eureun jeung kitu geus mendominasi polisi dunia Amerika. Geus kos kitulah kayana emang meureunnan Dajjal bakal timbul tidinya. Ieu mah keur carita datang kangke mas sararujud jelema ka Dajjal teh. Na'udzubillah min zalik wa min zalik. Memeh Dajjal nu asli dibuat kaheureyan heula ku Dajjal. Nurut henteu televisi HP. Ieu kan kuaring geus darurut kabeh ka kiai-kiai geus boga HP. Eta kan sarua jeung buatan Dajjal. Masalah sih. Ndek kumaha deui jawaban kos katieu kareungin kaheureyan Dajjalun disebut teh. Dajjalun teh dadajalan heula memeh nu asli. Setik-setik digrogoti. Nu mantak hanya ahli torikoh lah anu kuat, sebab jana bersilsilah selamat akur jeung aturan teu bae kajen kukumaha ge. Maka anu bakal nyeungseurikeun teh ka ahli-ahli torikoh
haqiqah ulama-ulama nunggus asup ka dajjal ngaortodokeun lah kitu kampungan dan lain sebagainya tetep bae sebabnya nama merasakan indahna ibadah ka Gusti Allah. Tuh tinggal kiai-kiai ustad-ustad anu berjuang di luarin eta nu sigana berjuang padahal mah orenganan ngagejeburkeun diri terus bentrok masalah emang geus kos kitu pasti bentrok bae sebab beda jalur ieu mah dunia ieu mah akhirat ieu mah dunia ieu mah akhirat asa kahalangan jelema anu memperjuangkeun dunia dengan motif jeung bahasa kemajuan lah ngalangan majulah tidak akan majulah padahal anclug nanya nage teu maju-maju kita merasa kadar hawa nafsu terus tingkahnya setik akalun jelema nu nyekelan ajeg tentang kebenaran setik di sebuah negara di negara mana gue guys ngan tetep bae aya jang tetengger tetep aya tuh karena geus teu kadaruat kompetisi tentang dunia deuk kumaha tuh coba magahan ngaji bae batur manggeus dar-dar ka ditu ganti motor ganti mobilnya nama masih kene magahan ngaji bae mangganing magahan ngaji makan duitan mulai tidinya terus kabelah dieuna didatangan ku lurah ku camat lurah lah tekna teh aing angel asa kaboga duit maning ngilu bae geus teu kuat aya nu salakina kuat pamajikanna gaji atuh ulah cicingeun ya batur ge geus baroga mobil ya batur ge di sararumbang narima kok ka haji mah henteu lah atuh narima bae sarua bae jala atuh jak kitu-kitu keneh ieu urang atuh jang kebutuhan salakina kuat pamajikan henteu ini kumaha coba terus agama begitu teu karasa bae kuari urang ngadenge nu mabok unggal kampung akibat naon pemerintah jeung kiai na kapan eta teh simpani dibaracapan ku kabehan kuari nu zina unggal lembur di mana-mana geus teu kahalangan ku kumaha terus pamalingan urang lamun nyaritakeun masyarakat eta kunaon loba maling pamarentah geus moal bisa ngomong loba maling sebabnya nana ge maraling dek ngagenggerekeun kumaha pamarentah coba janyana ge maling ngan beda motif doang malingna ieu mah maling motor ader-aderannya nama maling atuh maling itu bagus emang pu DPR lain pamalingan ya pamalingan polisi lain pamalingan ka tukang-tukang jalan raya ge pamalingan lumayan nu kudu 4 senti jadi 3 senti kan maling eta ya tuh maling kabeh handek ngomong naon ku hari namun cang masyarakat cenah maling sepeda lah sapira sepeda nya nama bau sabaraha panjangna jalan ka ditu ayo coba lamun aya pembebasan tanah anu kudu nama masyarakat supaya ngeunaheun ngutus bupati ka seseorang supaya melaluinya na bae tanpa melaluinya na ulah diluluskeun masa pemerintah kos kitu sih eta kapan maling hak masyarakat nakeun calo jadi kuari mah pemerintah teh jadi calo lain ngaluruskeun ieu maling kabehan kapan pan calo mah pamalingan emang calo lain pamalingan kalau ngomong cenah kiai kos kitu amat emang keur ngomong doang atuh aya sia kira-kira kasinggung ulah ngaji atuh aing sakitu doang aing ngomong doang kecuali aing dibere ku sia moal aing sia situ mere-mere ka aing geus ulah ngomong atuh cenah kiai di amplopan diteluh sia ku aing aduh masyaallah itu kumaha mana nu bener coba ku hari nah iyalah Masya Allah guys mari kuari mulai rapihan namun nikahkeun sing hade saksi-saksi na ulah pamarentah ya saksi na kudu ustad kudu kiai nu bener ieu calon ka ditu ka hareupna geus kuari geus zaman acak-acakan ulah nyieun acak-acakan geus ka ditu rapihan timimiti anak urang kuari ieu sing hade dimimitian ku saksi-saksi na kudu araradil kudu balaleuna sebab ieu sekarang ieu bae kuari jadi kos kieu masyaallah ngeri urang ka dituna
akibat ya orang kurang patinaliti di mana kelemahan-kelemahanan. Mulai engke nikahkeun kudu nu rapi, wali-walina, saksi-saksina, abe engke anakna bener. Ieu mah urang ngarasa bangga disaksian ku bangsa pejabat tinggi, segala jenderal, segala bupati, segala gubernur. Ya Allah, ieu urusana ieu mah agama. Mun kitu mah urusan SPPT Allah urusannya lagi sebelah. Ieu mah lain, ieu urusan agama, neuk memproduksi keturunan-keturunan. Mulai ngurun rapi. Urang jang supaya ngalanjutkeun agama ieu supaya teger, supaya mantep. Di sebuah negara nu negarana ngalaksanakeun syariat, tentuna kepala negarana teu sambarangan lantaran lempangna negara kumaha supirna. Mobil bagus, supirna belajar, asana mantog ge kajeng kokomah. Balik sen eueuh hiji. Padahal mobilnya bagus, supirna belajar. Berangkat deui leos sakedeung sen kanan eueuh. 3 kali berangkat setir eueuh. Acak-acakan. Sehebat apapun kendaraan dikendarai na kudu belajar tetap nabrak acak-acakan, penumpang sing jererit. Eta cerita mobil, mun kapal di luhur belajar asana sing jarwak kabeh sarua. Urang lamun naik beca, tukang becana belajar asa endek brek, asa dek brek bae. Ieu nagara ge lamun supirna belajar, ieu kos kieu ku ari kos urang. Teu nyaho endek dikamanakeun ieu nagara. Deuk kumaha ieu nagara. Sanajan nya nama pede bae. Tapi pan ieu penumpang sing jarerit. Sing jarerit ya penumpang teh tergantung kumaha kepala negara. Kiai ge sarua. Nyupiran agama teh masyarakat sing jerit asa lain kieu, asa lain kieu, asana ieu supir urang nabrak bener bae ngeridit. Wah, paingan teu naheun ditumpakanana orangnya nabrak. Masya Allah, ya si supir ku kabina-bina deui jak masyarakat. Ditumpakan deh terus susuganan cager. Menang ti Golkar leuwih parah. Ngagejebur ka sumur ya supir. Sarua bae kepala negara nu ngarasakeunana penumpangna, agama nu ngarasakeunna penumpangna. Ulah disalahkeun lamun penumpangna juara rindit sebabnya nyupiranana teu beres. Teu kahartieun ku penumpang, aing ngagejebur bisa cakna. Tah kos kitu bae terus. Nah, sebuah negara anu lalakonna nyaritakeun tentang syariat, pelaksanaanana syariat, jadi lain model negara urang. Ieu mah keur carita ngaji. Sebab ngaji mah menang nyokot tina Al-Qur'an, menang nyokot tina hadis Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibentukeun di sebuah negara. Jadilah negara syariat, biasana pamimpinna khalifah. Ia seorang khalifah nu mimpin sebuah negara. Aiprak di tengah-tengah berjalan negara aya nu anti terhadap kelangsungan negara tersebut. Bugot ngaranna.
sebab negara tersebut tengah laksanakan aturan-aturan nunggus dimusyawarahkan ku para dewan-dewan, kemudian bugot nuntut karena pelaksanaan tersebut selama negara can ngalaksanakan bugot terus-terusan menuntut kepada pemerintah. Terjadilah huru-hara antara negara jeung pemberontak. Kan ngeunah henteu lamun ngadengena kitu mah sebab bugot teh nyana neuk ngeberontak deuk ngaluruskeun negara. Ai di urang makan kuari sanajan berontak lain deuk ngaluruskeun aing can kabagian. Ulah sararia bae. Kabeneran anu berangkat mah teu bisaeun beuki digejeg-gejeg. Lamun bener seluruh partai teh demi bangsa, demi negara, mantak naon jamahal sebuah pemilihan umum teh. Triliunan modalna sedengkeun dimodalanana ku urang. Eta teh lempangna negara teh nu ngamodalan teh urang. Sementara per detik ieu di negara urang can berangkat deuk ka mana ieu birokrasi, deuk ka mana ieu perekonomian. Can jelas nu ngarasakeun can jelas batur nu usaha kelas menengah kaluhur. Ai urang mah sakieu da bae. Anu bangsa dagang toge, dagang jengkol, barari asa bae. Emangnya nama unggal poe ngana ge rugi malulu. Untung saya teh rugi, untung saya teh rugi, tambah deui modal kitu bae. 5 tahun beak sawah 2 hektar. Atuh mending ulah dagang tah mah bego. Aja hobi, cenah mah dagang teh hobi. Atuh hobi ge ludes kitu mah. Eta dihadap, ieu mah di luhur batak, kuari dolar can turun-turun. Antara bahan baku jeung produksi teh aku, ekspor impor teh jelas. Neuk datang ka kumaha. Nah, eta teh meureun akibat teu kerja sama. Ieu meureunana deuk kalempangkeun, ieu ulah, ieu embung. Kos kitulah negara diurang. Cacak-cacak lamun boga watak nak jeung budaya cara di luar negeri geus huru-hara gede ieu ngan untung di urang mah masih keneh make peradaban. Ih diarantepkeun bae cucu lucusan sorangan presiden sakumaha de kondangan teh di darah rukung tah eta teh akan bintik-bintik emang deuk ngalahancong nya sosoranganan. Tah ieu per detik ieu teh encan teh ya hopad urang anu dihandap ji jakadeuluna mah hebat teh hebat di mana mentek perusahaan kulagara ambruk eta lah aing perusahaan naon cenah ge ulah loba omong pernah boga perusahaan rahasia teh mah tuh ieu negara urang beda ye jeung nu dicaritakeun urang dek nyaritakeun kita beusi diakurkeun jeung nagara urang lain. Ieu mah nagarana nagara syariat, pimpinanana biasana khalifah, nagara Islam make aturan Al-Quran, make aturan hadis Kangjeng, dikemas jadi ijma ulama, dek make aturan Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali pek bae. Bahkan ditambah damajang kamaslahatan negara masalah tungtungna terus ijtihad untuk kemaslahatan bangsa jeung negara. Bugot ternyana dalam rangka memberontak karena kekuatan negara, otomatis bugot minta perlindungan jeung pertolongan ke negara lain
untuk menambah kekuatan anak, ternyata bugot minta pertolongan ke negara kafir. Andai kata bugot minta pertolongan jangeleken sebuah negara, minta pertolongan ke ahli haram, kunyana dilindungi, diamankan, lam yanpul amanuhum alaina, telulus keamanan anak untuk memerangi urang ku ayana sakitu, eta bugot selesaikan segera, ulah diantep lantarannya minta perlindungan ke orang-orang kafir. Sedangkan kafir mah nyana mah selalu jadi musuh ke urang. Minta temenang, minta perlindungan terhadap kafir, kuari mah kuari aya PBB lantaran negara lain bentuk khalifah. Jadi aya perserikatan bangsa-bangsa, nu penting menang sebab demokrasi. Nggak satu kuari mah ke mana bayi beli senjata, mungkin ke Amerika, mungkin ke Soviet, mungkin aya nama orang minta perlindungan teh urang kuari mah di negara model urang, model ke Iran atau ke Cina atau ke Korea, kumaha endek na bae, sebab itu ge jualan. Sebab kuari mah perang teh ya aya implik di jerona, teu murni perang salulu guna perang. Terlalu loba ya senjata mun teu diperangkeun teh kumaha. Negara Amerika teh kapan eueuh kemanfaatanna negarana lain cara negara urang. Urang mah di negara urang mah minyak aya, di negara urang mah logam aya, di negara urang mah itu batu bara aya, batu tarimbol, batu Aceh, bacan jeung saja mana. Bombala ya. Di Amerika hanya produksi senjata. Namun senjata geus loba, ndek di kamanakeun atuh ngajual senjata majak kanu perang. Ya otomatis yen peperangan kan. Hiji-hijina nya nama boga nangan senjata doang. Iya, diperangkeun kan gunyan. Nyen motif peperangan dikeur mah di jerona aya itu 16 dendam kesumat yakni Yahudi nu baheula diusir ku Kangjeng Nabi di Madinah menjadi 4 kasta. Na Yahudi anu baheula terisolir nyana tetep dendam bae. Kapan waktu gua hajar Islam. Mulai Yahudi jeung sebuah kekuatan, bayangkeun kurang si Yahudi anu minor tetapi kuari geus mendominasi Palestina, Israel. Yeun kekuatannya na sebab di ditu Yahudi kecil, Amerika adalah Yahudi besar. Kunci kelanjutan negara, perpolitikan jeung perekonomian anak dicekel ku Yahudi nu minoritas. Geus kos kitulah kaayaanna dibere cemerlang otakna Yahudi, sehingga tunduklah Amerika apa kata Yahudi. Maka Yahudi ngacak-ngacak negara Islam, motifna macam-macam. Hiji asli nama dendam. Irak hancur, Turki baheula geus dihancurkeun Utsmaniyah nu pertama. Kemudian terus ka dieu Mesir teu eureun-eureun, Suriah terus wari Yaman. Urang lamun nyaritakeun negara Yaman, hiji-hijina negara anu kuat ahli sunnahna, anu disebar ka mana-mana. Yaman, Kangjeng Nabi pernah nyaritakeun al-imanu yamani. Iman adalah Yaman, kuat Yaman imanna. Moal mundur kajen kumaha ge orang Yaman jeung murni imanna Yaman. Diacak-acak terus teh Yaman geus kebel sebenarnya mah. Ieu sultana nyana teh Syiah, kan Syiahna kan Syiah Zaidi asli bagus. Nah, masalah kan jeung Saudi Arabia, tetapi Yahudi pinterna nu luar biasa, ngacak-ngacak Yaman dengan motif karena Syi'i. Datang ISIS diacak-acak atuh ku Yahudi.
minta perlindungan Raja Yaman ke Saudi Arabia dengan ISIS dan Syi'i kunaon dihantam ku Saudi Arabia pebeakan ulama-ulama urang kan lamun neuleukeus kitu teh motifna kumaha sih Saudi Arabia kan Islam Yaman kan Muslim sama-sama ieu teh kan Islam diadukeun ku jeung Islam diadukeun jeung Islam deui Yahudi jago jasa main teu karasa sebab naon sebab Saudi Arabia geus bertukuk lutut ke Amerika apa kata Amerika membantah kurang lamun macaan sejarah jeung berjalan politik tinggal haridang lae per detik ieu geus sabaraha ribu anu korban di Yaman ku Islam jeung Islam Masya Allah karim nya teu kaharti urang eta teh lamun dicaritakeun kos kitu masa sih tega Islam membunuh Islam orang Amerika baik ketika di Irak kita nembakan orang Irak aya nu embung kemudian asup Islam sabaraha rebu ku ari tentara Amerika nu asup Islam gara-gara kita nembakan orang muslim anu henteu berdosa embung nyana kemudian stres nu sestresan dipulangkeunlah ke Amerika horenganan asup Islam teu tega kita nembakan orang Irak eta Amerika bae ge embungeun kok ku hari dahsyat amat si Saudi Arabia bisa ngebombardir Yaman negara nu leutik Yaman mah teu berdaya ieu senjatana kapan dijual belikeun ku Amerika nurugikan urang nya nama untung penjualan senjata kemudian untung tina motif perjuangannya na untung sababaraha lipat di jerona nyana deuk nyaplok hasil bumi Yaman geus kos kitu eta orang teh naon ge capek mun nyaritakeun kos sekarang itu terus horenganan inti nama dendam lantaran teu bisa diajak kerja sama Sunni mah teger anu aya di Irak nu teger Sunni nu aya di Mesir nu teger adalah Sunni nu aya di Iran nu teger adalah Sunni nu aya di Yaman nu teger adalah Sunni teu bisa diajak kerja sama ku Yahudi jeung ku Amerika Sunni mah ai Wahabi mah jeung sia bisa eta model teh ya Wahabi mah jeung Syiah teh bisa diajak kerja sama tak ku Yahudi bombardir wallah alam kan itu namanya tetep memang jeung Syiah ge dihajar bae untuk sementara ieu mah diadu-adukeun bae terus urang lamun ingat baik sedangkan Indonesia terbesar Sunni nah dengan atas nama NU Sunni Indonesia gede sedangkan Amerika mah neuleus Sunni nu gede dihajar ku Muhammadiyah teu robah dihajar ku Persis teu robah dihajar ku PKS di urang teh diacak-acak buatan Amerika teu robah dihajar ku berbagai Yahudi enak gitu Wahabi nu turun di Timur Tengah terubah Indonesia didatangkan Syiah ke Indonesia kiriman di Iran terubah Indonesia mah tetap ilah habatin nabiyyin mustafa kita ulah usoli wahal Muhammadiyah Persis Wahabi kuabe ulah usoli malah ngegeleger usoli sial cakap malaikat teh sedangkan nukaran itu nu kuat mata nusuk ilah habati hai bangsa anu tilok hadarati mah bangsa tak salat nangtung tak salat ngobrol tak salat neman teu make ilah hadarati teu make maksud tempat kecil jaga Amerika bisa ngabatur nih aing kletik teh bangsa Wahabi bangsa sebabna rohan iya nu hese ge nusuk ila habatin nabi assalamualaikum ya Rasulullah Yahudi ge bingung sebab naon sebabnya nyambung ke nu hirup jeung nu maot nyana bisa ke alam anu itu bisa ngobrol kapan ahli Allah mawali Allah jeung nu karar itu nyana sieun Yahudi teh nusuk usoli bae teu beres cak keneh itu beresin saya sakit ini kos itu dihajar
di Indonesia gede tanpa gitu teh nomor bidah-bidahkan rajaban bidah muludan bidah awalan bidah gusti iraha bidah-bidah kitabna geus aya kula ge dikiriman gede kitabna anu bidah teu mereka juru los aja mah gede kitabna ge bidahkeun ku sia moal bisa di Indonesia mah tetep bae sebab di urang mah didikan para aulia Allah diuk bae ila hobot deket Muhammadiyah los digeger-geger los ku Muhammadiyah bidah eta lulu gua ila hadrati nyarana nu nyingkir sia lain kunaon sieun ka ila hadrati cekna bawa sieun teh Yahudi Kristen ka bangsa nu sok tawasul sebabna nyambungkeun urang nu hirup ka nu maot lamun geus bisa nyambungkeun anak kapan eta teh lain lalagaan haladir mah mantep di Irak nu menang kaum ortodok disebut ortodok Sunni teh Islam ortodok eta teh Sunnah wal Jamaah di thariqah nu tager teh eta datang ka kuali keur takut ku Amerika teh eta nah Yaman eta teh geleder mantap tenang bae sanajan perang tetep Yaman diperhitungkeun ku Yahudi jeung ku Kristen sebab naon eta teh asal diuk bae ila hoboti di Mekah kayak kos gitu be nah kajian nama Yaman Indonesia kuan geus didongkel ku Muhammadiyah ku Persis ku berbagai geus ditaulah usul di hadarati kunut jeung sajabana teu malah beurang ge nyana Haji Pendi mah Allahumma di qoboan izin ke Muhammadiyah jangan mau ya koboan nggak lomba dini baik guys sial dari Muhammadiyah terakhir mah berang mau ulah ke ya Allah negara bugot negara kemudian ayah bugot minta perlindungan ke kafir Arabi bisa diluluskan teman bisa dilanjutkan gas antem bugot nafada alaihim bilasoh tapi nurutkan segala soh nafada cuman tetap ulah minta pertolongan ke ahli harab Masya Allah bari nomor ni negara Islam tinggal hiji Iran nu ditakuti ku Yahudi takuti ku Kristen tinggal hiji dong Iran doang hiji-hijina negara bisa memproduksi senjata jeung sajabana hanya Iran ujung-ujungnya pasti ngadu jeung Iran engke mah ngabelah Yahudi bakal asup ke Saudi Arabia meme jelemana nu arasup nyana nyaweun mun asup langsung ke Mekah beak nyana ujianana digonggong ku anjing nyana di sekitar luar tanah Arab tapi isme namakan asup ke Mekah jelemana dicekal ku orang Amerika rajana dicekal ditundukkan supaya gitu jelema nama can asup tetapi isme nama di 90% asup pembangunan geus didominasi ku Amerika ndek kumaha deui tinggal prakna doang ke bakalna melalui orang Abbasah ke bakalna Baitullah ge dihancurkeun itu peperangan gede bakalna sebab naon ieu dajjal ke dajjal mulai masuk Madinah ngan teu bisa asup Madinah mah tetep dajjal teh teu bisa asup Madinah jeung Mekah Imam Mahdi masuk ke Mekah ngan dajjal di pinggir Madinah bakal nanyana di pinggir Madinah cicingna dajjal teh dirinya montrak dibuat oleh hotel-hotel khusus di Arabia di luar tanah haram Madinah jangan menyambut kedatangan dajjal mau datang ujug cicing dirinya lamun pertalian heula antara manusia nu aya di Saudi Arabia jeung di Amerika mau dipersilakan atuh di perangan tetapi engke maka dipersilakan dengan tenang-tenang
Dajjal asup kadinya blak, sementara Imam Mahdi nangke asup ke Mekah. Berarti Imam Mahdi masuk Mekah, pemerintahan Saudina geus pemerintahan Dajjal. Namun dulu jalur politik seperti kieu. Imam Mahdi asup teh ke negara Mekah, ke Masjidil Haram. Pemerintahan nama geus pemerintahan Dajjal, sebabnya geus mempersilahkan Dajjal masuk Madinah. Kuari bagi kuari kau Amerika teh sagedengeun Mekah, sagedengeun Madinah teh terus percokol. Berarti kan geus dipersilahkan. Masya Allah karim. Lamun urang nyaritakeun ka situ asa tarereh jasa. Geus dararikeun jasa. Mantap untung lah anu geus kalolot mah. Artina untung teh moal kebal deui na hirupna. Geus nemahnya lagi aing malah geus neureun kuburan bae. Malah mana ya aing. Walau anahu malzimatil lamun alizima kafir dimi nulungan bugot jauhnya nage haram baginya merangan urang kaum muslimin aya pertalian nyana jeung bugot sehingga ahli iman nulungan bugot memberontak ke negara tersebut nyawanya lagi bahwa haram memerangan negara, maka intaqada'u perjanjian ahli iman jeung bugot batal. Al-muqayyid tawa dipaksa, malah lamun dipaksa mah sebab ieu teh lamun dipaksa mah aya intrik-intrik tentang kemanfaatan kerjasama jeung zimah jeung zimi. Kos itulah caritana nu jelas teu meunang minta pertolongan ke orang kafir. Urang mah kuari ka kafir bae. Minta pertolongan teh. Kajen ku kumaha ge negara-negara Islam teh perang anu. Kuwait perang, Amerika turun. Anu perang, Amerika, Persia perang, Amerika dan lain sebagainya. Aduh, teureun jeung kitu geus mendominasi polisi dunia Amerika. Geus itulah kayana emang nurunan Dajjal bakal timbul tirinya. Ieu mah keur carita datangkan ke masa rujud jelema ka Dajjal teh. Na'udzubillah min dzalik wa min dzalik. Memeh Dajjal nu asli dibuat kaheurian-kaheurian heula ku Dajjal. Nurut henteu televisi ape. Ieu kan kuaring geus darurut kabeh ka kiai-kiai geus boga HP. Eta kan sarua buatan Dajjal. Masalah. Dek kumaha deui jalan kos kati kaheurian Dajjalun disebut. Dajjal jalan heula memeh nu asli. Setik-setik digrogoti. Nu mantak hanya ahli thariqah lah anu kuat sebabnya bersilsilah selama teu akur jeung aturan teu bae kajeun kumaha ge maka anu bakal nyeungseurikeun teh ka ahli thariqah ulama-ulama nu geus asup ka Dajjal ngaortodokeun lah kitu kampungan dan lain sebagainya tetep bae sebabnya nama merasakan indahna ibadah ka Gusti Allah. Tuh tinggal kiai-kiai ustad-ustad anu berjuang di luareun eta nu sigana berjuang padahal mah orenganan ngagejeburkeun diri terus bentrok masalah emang geus kos kitu pasti bentrok bae. Sebab beda jalur, ima dunia, ima akhirat. Ima dunia, ima akhirat. Asa kehalangan jelema anu memperjuangkan dunia dengan motif jeung bahasa. Tuh kemajuan lah, ngalangan majulah, tidak akan majulah. Padahal ansurna nyana ge teu maju-maju. Itu lah sekadar hawa nafsu terus. Perhatikan. Setik akalun jelema nu nyekelan adeg tentang kebenaran setika di sebuah negara di negara mana guys dengan tetap baik ayah jangan tertengger tetap ayah tuh karena justru karuat
buat kompetisi tentang dunia dek kumaha tuh coba magahan ngaji bebatur mangges dar kadi itu ganti motor ganti mobilnya nama masih kene magahan ngaji bae magahan ngaji makan duitan mulai tidinya terus kabar hadiahna didatangan kuluraku camat berlah teknya nanti aing angel desa kaboga duit maning ngilu bae ngilu geus teu kuat aya nu salakina kuat pamajikanna kaji atuh cicingin dia batur ge geus baruga mobil dia batur ge di sararumah narima kok kaji mah henteu lah atuh narima bae sarua bae jala atuh kitu-kitu keneh ieu urang atuh jang kebutuhan salakina kuat pamajikan henteu kumaha coba terus ieu agama beuki ciu teu karasa bae kuari urang ngadenge nu mabok unggal ke kampung akibat naon pemerintah jeung kiai na kapan eta teh simpani dibarajapan ku kabehan ku ari nu zina unggal lembur di mana-mana geus teu kahalangan ku kumaha terus pamalingan urang mun nyaritakeun lu masyarakat eta kunaon loba maling pamarentah geus moal bisa ngomong loba maling sebabnya nana ge maling dengan ngagenggeureukeun kumaha pamarentah coba janyana ge malingan beda motif doang malingna ieu mah maling motor ader-aderan nya mah maling atuh maling kitu bagus emang ku DPR lain pamalingan ya pamalingan polisi lain pamalingan ka tukang-tukang jalan raya ge pamalingan lumayan nu kudu 4 cm jadi 3 cm kan maling eta ieu tuh maling kabehan teu ngomong naon ku ari namun masyarakat cenah maling sepeda lah sepeda nya mah bau sabaraha panjangna jalan tadi itu ayo coba lamun aya pembebasan tanah nu kudu nama masyarakat supaya ngeuraheun ngutus bupati ka seseorang supaya melaluinya bae tanpa melaluinya ulah diluluskeun masa pemerintah kos kitu sih eta kawan maling hak masyarakat nakem calo jadi kuarina pemerintah teh jadi calo lain ngaluruskeun ieu maling kabehan pan calo pamalingan emang teh lain pamalingan kalau ngomong cenah kiai kos kitu amat emang keur ngomong doang atuh aya kira-kira kasinggung lah ngaji atuh ayo sakitu doang emang ngomong doang ih kecuali aing dibere ku sia moal aing sia teu mere-mere ka aing geus ngomong atuh cenah kiai amplopan ditelu sia ku aing halo masyaallah itu kumaha mana nu bener coba ku ari nah iyalah masyaallah geus mari ku ari mulai rapihan lamun nikahkeun sing ade saksi-saksina ulah pamarentah nya saksina kudu ustad guru kiai nu bener ieu calon ka ditu ka hareup nangis ku ari geus zaman acak-acakan ulah nyieun acak-acakan geus ka ditunda rapihan timimiti anak urang gua ieu sing hade dimimitian ku saksi-saksina nu kudu adil kudu balalan sebab ieu kasar di bae ku ari jadi posisi masyaallah ngeri urang ka dituna akibat ieu urang kurang patinaliti di mana kelemahan-kelemahanna mulai engke nikahkeun kudu rapi wali-walina saksi-saksina abe engke anakna bener ieu mah urang harasa bangga disaksian ku bangsa pejabat tinggi segala jenderal segala bupati segala gubernur ya Allah ieu urusanna ieu mah agama mun kitu mah urusan SPP teh los urusanna geus mah ieu mah lain urusan agama nek memproduksi keturunan mulai mulun rapi urang yang supaya ngalanjutkeun agama ieu supaya teger supaya mantap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama Ibrahim wa ala
dunya